sarua bertingkat-tingkat. Setiap jamaah anu iman beramal menurut kadar imana masing-masing. Matak nalika terjadi perbedaan-perbedaan dina urusan pamadegan, mangka eta mangrupakeun hal anu wajar. Teu kudu heran jeung teu kudu maksa ka batu supaya ngilu atawa supaya sarua jeung pamadegan urang. Artina orang ulah ngewa karena perbedaan-perbedaan anu terjadi di antara papada umat Islam. Ulah ngewa ka jama-jama anu pamadeganana beda jeung ujang. Perbedaan-perbedaan teh ciptaan Gusti Allah. Hormati dong Gusti Allah. Nyata diantarana ku cara menghormati perbedaan-perbedaan dina urusan keimanan. Artina orang kudu bisa ngamaklumi, kudu bisa hirup rukun jeung nu beda-beda pamadeganana. Namun derajat orang ditingali tina sudut pandang iman, tingali derajat orang aya di mana. Darajat iman nu panghandapna disebut iman taklid, nyaeta iman jama-jama anu lemot teh singkatan tina lemah otak. Hartina secara kenyataan otakna atawa akalna maranehna teu mampu pikeun mencerna ilmu bos secara tekstual bos secara kontekstual. Boro-boro ngapakeun jeung ngapakuran Quran jeung hadis, baca tulis wae ge teu mampu, teu bisa sabab teu pernah diajar. Mun lama di zaman Kangjeng Nabi, contohna saperti jama-jama Arab Badui, jama-jama pedalaman, jama-jama dusun. Jama-jama nu kitu mah cukup ku taklid. Sabab keur aranjeunna mah boro-boro ditamikir, baca tulis ge teu bisa. Da keur jama-jama nu saperti kitu mah cukup ku ittiba, cukup tuturkeun ahlina. Seperti para ajengan, para kiai, para alim ulama. Daina ujang ka jama-jama anu model kitu teu etis mun ujang maksakeun ilmu. Jadi ulah dipaksa supaya bisa maca, bisa nulis. Komo geus karolot madah hese dipaksa-paksa oge. Ya sabab memang kitu kenyataanana. Mata tong dipoyok, tong disapelekeun, tong dihina, tong dicela, tong direndahkeun. Tapi sebalikna urang kudu bisa ngahormati, kudu mikanyaah. Sabab eta teh kalakumaha ge dulur-dulur urang dina iman. Sedangkan jama-jama anu secara kapasitas jeung kapabilitas otakna atau akalna memadai mah hartina mampu mencera ilmu, mangka iman tauhid ka Gusti Allah teh teu cukup ku taklid. Tapi kudu hanjat, kudu ngaronjat tina iman taklid kana iman ilmu. Ari iman ilmu nyaeta iman anu didukung ku ilmuna. Carana supaya ningkat tina iman taklid kana iman ilmu nyaeta ku ngalangkungan jalan ta'alum, tafakur jeung istidlal. Ari ta'alum nyaeta diajar ka ahlina. Contohna seperti ngilu ka pangajian, ngilu mujakaroh jeung para ulama, atawa mun di kota mah aya nu disebut kelas privat. Nyaeta ngadatangkeun guru ngaji ka imah diajarna sacara pribadi. Ari
tapakur nyaeta hasil tina pangajian di majlis taklim, nyaeta bebenangan orang di majlis taklim, di majlis pengajian, di majlis ilmu, ku orang dibawa ka imah, tuluy ditapakuran, ku orang dipikiran, direnungkeun, dilenyepan, dihayati, nepi ka panggih barangna di alam sogir jeung di alam kabir. Hartina nepi kana maknana, kana hikmahna, sehingga teu salah dina ngalarapkeunana. Sedengkeun ari istidlal nyaeta urang kudu menguasai kana dalilna, nyaeta kana akliyahna jeung kana nakliyahna. Mun dalilna berupa ayat Quran atawa hadis, udah ku urang kanu nerangkeunana atawa ka ahlina, diantarana nyaeta kaji ku urang dina urusan asbabun nuzulna, asbabul wurudna, tafsirna jeung sajabana, sehingga orang bener-bener paham kalawan pamahaman anu mutabikul ilham. Hartina akur jeung dipahami ku sumberna sehingga dalilna madlul. Hartina nepi kana naon anu dimaksud ku dalil. Sabab kalolobaan jama di zaman kiwari kana dalil namanya ho, tapi tenepi kana naon anu dimaksud ku dalil. Kadituna teh salah dina ngalarapkeunana. Dan supaya teu salah dina ngalarapkeunana, urang kudu istidlal. Jadi kudu komprehensif, kudu holistik. Siji ayat teh urang kudu bener-bener paham luarna, jerona, terjemahna, tafsirna, asbabun nuzulna jeung sajabana. Lamun orang geus holistik jeung komprehensif, lamun cek bahasa Quran mah disebut kapah, namun geus kitu eta kakara disebut ilmu yakin. Namun geus bisa nepi ka dinya eta geus leuwih alus tibatan tartib wungkul. Tapi can sampurna sabab masih keneh mahjubun ilallah. Hartina hatena masih keneh tertutup, masih keneh kahijab kurupa-rupa hahalan, kurupa-rupa gambaran. Hartina can mukasapah, can musyahadah ka Gusti Allah, bos secara ilmiah, bos secara zauqiyah. Ku sabab kitu tina iman ilmu kudu naik deui kana imanian. Ari tadi mah dina iman ilmu nyaksina hate teh make akal jeung make dalil. Sedengkeun ari dina imanian mah nyaeta nyaksina orang ka Gusti Allah teh make idrok. Ari idrok teh parabot jero, nyaeta make rasa, make ainul basirah, make nuroniyah. Lapisan anu pangluarna biasana ku para ahlina disebut daya nalar. Jadi kuat dina daya nalarna. Tajama anu kuat dina daya nalarna eta geus mimiti aktif, geus mulai aktif sensor batina, sehingga timbul dina dirina kapekaan anu leuwih luhur, anu bisa memahami kanu teu dipahami ku batur, anu bisa ngarasakeun kana perkara anu teu bisa dirasakeun ku batur. Nu leuwih jerona mah nyaeta terjadina mukasapah, makomna makom muraqabah. Ta eta mah hasil tina taqarrub, hasil tina riadoh. Jadi jalan nu pada umumna ditempuh ku jama-jama nu rek naikeun darajat iman tina ilmu yakin kana ainul yakin, nyaeta ku jalan thoriqul hidayah wal inabah. Muncul orang Sunda mah disebut tirakat. Ta urang mah ngan ukur bisa nepi kana tirakatna.
Ari soal hasilna mah teu bisa dihayang-hayang, teu bisa diembung-embung. Eta mah murni hak Gusti Allah. Gusti Allah mah teu bisa didikte ku tirakat. Artina mun ujang rek narekahan diri supaya ningkat kana anu yakin ku jalan taqarrub, ti anggalna keneh kudu geus sadar kadinya. Sehingga engke kadituna hasilna rek negatif rek positif tetep ridho ka Gusti Allah. Artina rek dimukasapahkeun rek henteu, rek dimuraqabahkeun rek henteu ku Gusti Allah, tarekah mah jalan terus, taqarrub mah lanjut terus. Sabab eta mah jadi sabagian tina perjuangan urang dikenegakeun ubudiyah ka Gusti Allah. Ta sabagian tina kahususan rahmat Gusti Allah diantarana nyaeta dipaparinkeun ka jama-jama anu istiqomah dina taqarrubna. Muncul bahasa dukun kiamat atau bahasa dunia lain mah kasurupan. Jama-jama nu taqarrub kadituna teh bakal kasurupan, tapi ieu mah kasurupanana kasurupan anu positif, nyaeta kasurupan ku rahmat Allah. Surupna kana hate, kana sama jeung kana basor, sehingga hatena jadi mukasapah, pangdengena jeung paningalina jadi tembus tinu fisik kanu metafisik, tina nu metafisik kanu nyiptakeunana. Ari mukasapah teh mun dicontohkeun ku syariat mah misalna ujang ngaliwat ka imah popotongan, di buruan imahna aya popoean, dina popoeanana aya kutang. Dan nalika ningali kutang nama pan ujang teh langsung mukasapah. Secara bersamaan ujang bisa ningali make dua pandangan, nyaeta make panon jeung make akal hoyali. Nuka tingali ku panon mah kutangna, sedengkeun nuka tingali ku akal hoyali mah eusina. Pan begitu ningali kutang pan langsung kabayang nu bogana. Tah ibarat kitu mukasapah teh. Sedengkeun ari muraqabah mah nyaeta wa kafa billahi syahida. Rek gimana wae, rek iraha wae, rek keur kumaha wae, rek keur jeung saha wae, teu boleh sadar jeung karasa yen dirina teu pastina pengawasan Gusti Allah. Antukna manehna teu pegat-pegat dina taatna jeung teu wani maksiat, sok sanajan keur sorangan, sok sanajan keur dinu nyingkur, keur dinu teu katembong ku batur. Lir ibarat ujang baheula nalika keur ujian nasional di sakola, nu biasana nyontek ke pan ngadak-ngadak siga nu mikir, teu wani luak liuk acan sabab sadar keur diawasi ku pengawas. Da padahal mah mikirna teh lain mikiran jawaban, geus puguh jawabanana mah teu kapikiran, tapi mikiran kumaha carana bisa nyontek tanpa kanyahoan ku pengawas. Tungtungna teh api-api we ka cai, "Bu, izin ka toilet." Padahal mah lain rek kiih, tapi rek muka contekan. Kalau ayeuna mah leuwih ketat, tiap jero ruangan dipasang CCTV. Dan pengawasan Gusti Allah melalui canggih di CCTV, moal bisa diakalan. Tongborok kana gerak lengkana wujud ujang nu dohir dalah kana jero joina hati ge uningaeun. Ta eta jama-jama nu aya dina tingkatan iman imanian.
jadi hatena geus muka sapah pandanganana teu kahalangan ku gambaran dunya, ku gambaran makhluk, ku gambaran rarangken, jeung dirina geus muraqabah hartina geus ngarasa diponcongo ku Gusti Allah iraha wae di mana wae keur kumaha wae sehingga timbul adab kehambaanana sehingga langgeng dina kataatanana gitu. Sayeun teh eta aya deui nilai luhur teh eta nyaeta imanul haq, nyata imana jama-jama nu geus usul kanu diimani saperti alladzina yu'minuna bil ghaib, nyata jama-jama teh iman kana perkara-perkara anu gaib, contohna kana malaikat, kana alam malakut, jabarut, ka alam lahut, ka alam arwah, ka sawarga jeung neraka. Tamanena lain saukur cenah huku eta teh manehna mah geus nyaksian kana perkara-perkara anu gaib. Puncakna usukan kagungan sadaya perkara anu gaib nyaeta ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Behdieuna ari tadi anu jama-jama anu taqarrub marahmatna teh surup kana hate, surup kana sama jeung surup kana basor. Ari nu ieu mah surupna teh nyaeta kana kudrat jeung iradat. Darajat imana disebut hakul yakin, makomna makom musyahadah. Di antara watakina zaman aya dina makom musyahadah mah dina gerakna tekad karasa nyatana goresan iradat pangeran, dina gerakna lisan karasa nyatana goresan kalamna pangeran, dina gerakna anggota badan karasa nyatana goresan kudrotna pangeran, jeung dina satiap kajadian tumiba ka dirina karasa nyatana goresan takdirna pangeran, sehingga karasa ku dirina endahna jeung nikmatna pangeran ka Gusti Allah. Lantaran kitu manehna mare kumaha wae nu terjadi ka manehna teu eureun-eureun mujina ka Gusti Allah, sabab nu pait nikmat ku paitna, nu amis nikmat ku amisna, nepi ka kendalisan Rabbana mahola tahada batila. Atur nuhun Gusti parantos numibakeun ka diri abdi ku perkara anu kieu jeung ku perkara anu kieu, padahal eta perkara-perkara anu tumiba ka dirina teh silih berganti lamun ceuk pandangan syariat mah bertolak belakang. Kadang-kadang perkara anu goreng, kadang-kadang perkara anu alus, tapi dina pandangan manehna mah teu ngabututkeun teu maido kana nanaon. Sabab karasa rek ditumibakeun nu goreng karasa hikmahna, rek ditumibakeun nu alus karasa maslahatna, nu amis katingali rusiahna jeung karasa paedahna, nya kitu deui nu pait katingali rusiahna jeung karasa hikmahna. Sabab hatena geus musyahadah kadat anu ngajadikeunana. Da ku sabab kitu maranehna mah naon wae nu datang tina katantuan Gusti Allah hatena teu waleh bungah. Ujang dipanosok musyahadah malin, contohna baheula basa can kawin jeung pamajikan, ujang tepan LDR long distance relationship, hubungan jarak jauh. Kecan zaman video call masih keneh zaman kantor pos, karek ningali tukang posna eureun dihareupeun kontrakan ge pan geus bungahna luar biasa komo keur macana mah nepikeun ka poho kana kacape, poho kana kasusah.
asal keur baca surat pan ujang teh langsung surana suranya sorangan surat seuri sorangan nah make bungah kitu padahal anu ditampa ku ujang teh ngan saukur kertas anu ditulisan ku mangsi dawuh hargaan gitu mah dijual ge moal payu paling-paling ku batur mah dipake bungkus bala-bala sing horeng lain etana lain kertasna lain mangsina lain amplopna lain prangkokna lain tukang posna nu ngabungahkeun ujang teh sabab ujang bogoh kana nyieun suratna bener teu tanu Imamul Haq ibarat kitu jang lain nikmatna lain balakna ngabungahkeun manehna teh tapi sabab manehna mangeran kadat anu ngajadikeunana